Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aduh ampun. Assalamualaikum. Tepung deui parang poe minggu enak teh. Ya poe kusumna we bos. Bener. Keraya. Nah kudu mah healing jeung mamajikan pot. Ulin. Terusir bos. Naha Healing. Dari bahasa healing dari bahasa Sunda besok. Kita nyingka bos. oh nya di mana ya healing. Dari menawanan we nya. Coba ini. Ngomong ulang healing halik wae. Oh bener. Rupa-rupa. Ada orang Sunda teh bahasa teh sok loba artina. Benernya kumaha maksudna coba kumaha artina kumaha. Senang healing. Kan berarti halik aing. Bener Gitu. Rupa-rupa urang sok inget bageula ka pemain bola Persib nyaho teu saha teh Robi Darwis dengan rame ini penonton teh healing gua aing cenah haling gua aing da pada jakung badak hebat memang Robi Darwis hebat baheula nya gitu. Halik aing. Halik. Aduh. Abang badag. Nya awak badagnya. Yang mereka cugak. Mereka cugak gorowokan bos. Mau dibere nyeri hundu. Nya nyeri hundu mah eleh nya. Arek kumaha jago ku nyeri hundu mah kabeh gagauran. Mata geningan kabeh malu mau nu jago. Nya bener. Presiden arek raja arek naon di pasihan nyeri waos mah. Nya kamar lain kaparangan udah gang kaos karaos ada di baledog ku halu pokoknya halu aya batu enak di baledog gitu bos. Nah keningan makhluk mah eueuh nu sampurna. Nya bener patnya. Padahal dunya mah geningan loba nyerina, loba nalangisana, nya alabatan loba kabungahna. Oh gitu patnya. Karena gitu nya ari dunya mah pinuku ujian. Coba nya patnya. Da kabahagiaan mah geningan sanya sajadina mah lamun urang balik ka Gustina mawa kabagjan amal soleh. Nya lulus gitunya hirup di dunya teh lulus. Eta mata geningan dunya teh kudu hade ka papada karena Allahna. Cek ulah foto. saling nyeri hatekeun, ulah saling nyeri. Tah bener potnya. Ya, mata ka pemeriksa sadayana kade. Lambai teh kedah dijaga. Tabiwirnya nu bahaya teh geuningan deui. Bibir mah saeutik tapi bisa ngarobekeun atau ngarudetkeun kana mana. Raheut mana. Nya. Leung lamun cager ka bawah pae. Alhamdulillah min dalik Mata kula saucap-ucapna mata kula sahina-hinana kabatur. Ya, orang sebagai manusia mah komo dah diajarkeun dina Quran. Jagalah lidahmu karena lidah itu kan lebih tajam ala badan pedang geuningan. Bener. Ku fitnahna, ku disalahkeunana, ku ditunjukna teungeuna. Da jelema mah geuningan dibere beunghar saeutik, sarombong, biasana sok aya nu kareta teh kabeh potnya. Sebagian. Teh sebagian. Lolobana. Saeuta lamun teh lolobana mah kabeh ge masyarakat dibere jabatan ieu aing ya. Ari keur prihatin ngahuhuh ceurik. Mata dunya teh geuningannya. Antara langit jeung bumi. Kumaha tah potah? Ari ngaran langit jeung bumi itu kudu saling urang nguntungkeun. Oh gitu. Nya bumi. Diceboran ku hujan. Makmur. Benernya. Ayeuna bumi ngadoakeun langitna kan gitu. Bener. Beunghar jeung nu miskin kudu saling. Nu beunghar bere atuh duitna, nu miskin ngadoakeunana. Kan gitu. Nya. Ari ngaran hirup hayang ngeunah mah. Nu miskin kabagian rezekina, nu beunghar kabagian doana. Ya, saling berbagi nya sesuai kemampuan nu dipikeun ku Gusti kitu nya. Ngan anu paling utama urang teh ulah sok ngarasa aing. Kumaha tah? Jadi mere bari jeung hayang kapuji. Loba anu kitu teh. Ulah. Aya mereh yang di film. Eta. Ngome kacahon ku sararea. Eta mah jadi pahala. Nya, tau diumumkeun di speaker. Para hadirin. Ceria aing jamin nu sadakonan hiji keramik. Nu songhe. Aduh. Teuing gitu. Ya. Bener potnya. Sama bos kieu teh.
pinuh kaprihatinan. Heeh, nya. Cara menghadapi namun nyari ku batur kudu kumaha. Tah eta di antarana. Itunya. Nya. Tahu Lamun orang dinyeri ku batur pada urang teu salah kumaha kuduna urang. Urang teu kudu dendam. Hmm. Pek nyeri mada kabeh ge kodratna. Nya. Ngan urang ulah sampai ka males ku leungeun urang. Ku piwir urang. Nya bener Pot. Awak urang balas ku naon ku doa. Doa nu hade. Urang ngadu ka Gusti na. Kadang-kadang jelema nu dinyeri pa doana teh lain. Gusti siksa eta jelema gitu kan. Ulah data mah Gusti. Nu Hmm. penting mah kieu Gusti abdi masrahkeun ka anjeun si itu ngahina ka abdi. Ya kitu. Nya. Jadi adukeun ka Gusti da Gusti mah maha uninga kumaha cara nyiksana meureun kitu. Jadi kudu poe bebejan ka Gusti teh. Gusti abdi ieu hate teh nyeri ku si itu. Abdi manyangekeun Gusti sadaya-sadaya anjeun kumaha anjeun. Lamun karena teu pugu urang teh geus pugu teu salah kitu nya. Kalau mau teh salah mah Gusti abdi teh lepat naon. Upami lepat Gusti buktoskeun kelepatanna. Apa Gusti angkat derajat abdi. Bener Potnya. Terus Gusti anjeun ngahina ka abdi nyeri Gusti. Mangga Gusti telangkung Gusti. Abdi mah teu biasa ngalawan. Sanes hakna abdi ngalawan. Allahu Akbar bener Potnya. Uring teu kawasa, tapi anjeun maha kawasa. Da abdi makhluk Gusti itu ge makhluk Gusti. Kan kitu kudu nama. Heeh Potnya. Ieu mah yo cok ku bedog. Alhamdulillah. Geus eutik cok ku pesok. Alin jalanna. Nya. Akhirna rugi. Nu hiji paeh rugi. Heeh. Nu maehanana rugi. Tapi Pot, loba oge jelema iri hate pada ku sekasalahan sorangan. Kudu nama tobat. Kesalahan urang da kabeh ge dibulak. Terus we ente terus teh nyalahkeun batur pada mana nu salah. Eta bahaya mah. Ya. Eta mah ka era mana nu ngajalankeunana mana nu labuhna nyalahkeun ka batur mah. Eta loba nu kitu nya. Goblok gitu mah berarti geus lain deui jelema normal tah mah. Bari ini jelema nu geus gelo. Dan nu gelo mah geuningan dirusak barang batur mah anu nyarekanana. Nya bener Potnya. Padahal ku sorangan ada rusak. Bener Potnya. Istilah manusia ayeuna mah geuningannya bos. Abang geus tanda-tandana akhir zaman gitu. Eta heeh. Nu salah dibenerkeun. Ngarasa bener, bener ngarasa disalahkeun. Cek ieu bener, cek Qur'anna bener tetap disalahkeun. Nah, kudu kumaha cenah urang, urang mah geus we. Jadikeun diri urang jadi manfaat maslahat ke batur. Cara batur ngomongkeun teu paduli. Cenah misalnya teu manfaat masalah keur batur, tong ngarugikeun batur. Ngarugikeun batur. Batur anu usahana, batur ukieuna hayo main ngahina. Leukeun nu ngahina teman tuan ngasakur ngomong hungkul. Nya bener heeh. Nah, nu kitu lolobana bos. Matak di zaman ayeuna loba karusakan ku pihak katilu. Bener. Rumah tangga hancur gara-gara pihak katilu. Heeh nya. Jabatan hancur ku pihak katilu. Kabeh oge loba pihak katilu. Padahal Allah teu cicingnya. Kade da Allah Maha pencatat. Sagala ge boga catatanana. Nya. Urang ngalakukeun di dunya kasalahan bari jeung teu beunang nya. Hukumanana cik Allah kade. Aya hukuman kadua. Geus naon geus urangna paeh baru datang hukuman kadua. Eta masih adil-adil. Heeh Potnya. Mata geuningan urang di rumah tangga sing sauyunan wasli nyeri hatekeun. Urang ulah sampaikan yang nyeri hatekeun. Heeh. Ya insyaallah mah tulang rusuk urang. Nya potong boro anggaplah jeung tatangga atau jeung batur. Kadang-kadang jeung sadulur oge jeung adi jeung lanceuk. Geuningannya Allah teh maha hebat. Sanajan ayeuna misalnya boga dulur 7 sakula di kulawarga sagetih. Beda-bedanya sifat. Kan cenah bahasa kolot baheula mah. Nya. Heeh. Takal awi ge teh kabeh lempeng. Oh bener. Ayeuna marengkon. Padahal geuningannya sok nyeri hate sok nyeri di suku, Bos. Kumaha teh? Nu nyeri hate sok nyeri suku. Asa teu ngarti kuring mah. Dulur mah, Bos. Heeh. Sok nyeri suku urang teh. Maksudna kumaha teh? Hoream nganyang. Jadi haroream ngalengkah berenya da suku nyeri. Padahal ku hate. Bener cepot euy teh ilmu. Eta
Jadi sekali lagi emung we. Nya, heeh. Sadajan ukur salengkah dua lengkahnya mumul we kalengkah teh nya. Pikiran imah emung we nyeri suku teh emung ngalengkah dalam teh nyeri mah pasti ngalengkah. Nya bener pot. Paling bahasana kieu lamun urang geus ceri hate mah cenah geus jero. Nya. Tong wakang ngalengkah nempo beungeut da geus emung. Heuh cepot bener nya. Heuh. Eta anu kitu loba. Hei, bener. Kalau ge ulah teh. Aiga. Ya urang teh ulah sampai di dunia teh moal dendam. Lah urang geus sok ngarasakeun teh foto kitu teh duh. Kumaha tuh. Nah eta mun urang mun urang loba geuleuh ka batu capek hate. Kerasa. Capek pikir, capek ngalengkah, capek nempo, capek ngadenge, capek ngucapkeun. Heeh, bener pot. Segala capek, Bos. Heeh. Akhirnya san rugi. Urang-urang kene. Jadi hese ngalengkahnya. Padahal urang teh salah. Urang teh salah, urang ngagugulung kebencian, ku dendam, ku geuleuh. Pot, ari ngaran nyeri hate mah tuh udah kumaha. Jadi kumaha sangan urang lamun di kitu di kieu ku batur teu nyeri hate. Ari nyeri hate mah kabeh ge lumrah, Bos. Ya, hate urang. Jadi kabeh oge sagala ge aya obatna. Nya. Kan urang mumul minum obatna bareng Bos. Komo titang ngaji. Ngaji asina. Bare hujan ya. Dibere hujan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tapi bismika Allahumma wa bismika amut. Mundur 2 langkah, maju selangkah. Kok mau pemajikan ngagoler deh. Aduh. Hujan ngaliring. Aduh. Haneut pemajikan ngagoler. Naon deui? Bener Pot. Akhirnya mah alasan naon? Aduh nyeri awal. Capek. Ya, lain yang alasannya. Padahal capek awak, capek hatena embung. Da ku embung ge capek. Ya sebenarnya mah mumul dikamakan. Semangat benernya. Ngomong mun aya nu tipinu karesep mah. Pada ama kieu apa teh aliran. Aduh, ngaji henteu. Ngalajo henteu. Nyala disikna pareum. Jadi kieu nya kumaha jiwa atau jiwa raga urang sangkan teu nganyerikeun hate. Cik kumaha tah? Cirining lamun para ulama manya. Ulama nu sajati mah. Nya. Jelema nu hade mah cenah kanyeri teh diubaran ku sorangan ku naon da ngarasa kieu ku teh Gusti hinaeun geuning naon kudu boga rasa eta nya da anjeun maha mulia jadi kieu mendat tong nemongkeun kaleuwihan tapi nemongan kakurangan urang nu akhirna bakal supaya urang teh nyeri hate geuningan urang teh nya kan urang sok nyeri hate ku sabuk urang di luhur saeutik bener Pot bener yang bade anak urang berilmu ustad misalnya nyeri badur amak nyeri da urang ngarasa di luhur ngarasa diri ustad gitu nya tapi lamun urang sebagai pelayan urang sebagai hamba Allah geus siap hina da dunya mah penuh hinaan nu beunghar wae dihina bener Pot komo bangsa urang jadi urang kudu geus siap kuring siap dihina oge da kusabab kuring teh boga naon nya bener Pot cenah harta asan boga dan kuring lalu Gusti kabeh oge darma titipan ti Gusti. Nah, sok ngarasa nyeri hati teh, ngarasa duit nu urang, ngarasa diri urang teh pangjagona, ngarasa diri urang teh pangpinterna, ngarasa diri urang teh berilmu, ngarasa diri urang teh saluhureun batusan. Kan karuan geus dihina mah Bos. Nya anu pang dasar-dasar mah naon deui geus puguh kuring teh di dasar dihina geus puguh kuring teh di dasar. Tahu. Tah sok amak mah ketika di luhur langit dihina kudu sanapeun. Nya tanya aing luhur maneh diana ambak kitu kan ulah kitu boga sifat harus namanya tetep beda sagala ge nu Allah nya
nyawa ge nu Allah nya. Mata ulah sok ngahina bumi taneuh urang teh berpijak dina taneuh. Bener potnya. Taneuh wae ditijakan ku urang teh amal nya teh jadi hate pamimpin teh diangkat di ku rakyat pan kitu ulah ngahina rakyat atuh. Eta ulah sok nganyerihatekeun rakyat, ulah sok ucap-ucap ka rakyat. Malah ka rakyat mah kudunya seperti halnya seorang bapak kan jadi anak. Bener potnya. Kan pamimpin negara teh bapak kan ibu pertiwi bapak negarawan kan gitu. Udah kira dalam mun eueuh titincakan mah rek mana nincak nya mun eueuh bumi mah mun eueuh rakyat mah bener potnya. Mau jadi presiden mau jadi menteri mau eueuh rakyat. Cepet matakna titincakan dek kade muliakeun matak dengan orang sebagai manusia cennya manusia mun jekan dasar bumi kieu teh make ku kahadean amer bumi ridoeun imah ieu pake maksiat nya pake zina dipake nya auzubillahi min dzalik pamunjungan pamusyrikan misalkan gitu kan padahal dicek di bumi teu ridoeun bos tapi lamun urang ditijekna dipake ibadah ka Gustina subhanallah kuring ridona Allahu akbar nya Gusti sareng tapi mun ditijek ku anjeun ku nu saleh rasana nikmat nya bener nya bade contoh bos beunghar boga pembantu anggap pembantu dasar bumi urang di langit nya nu di langit ngamuliakeun mamikanya kan betah nya walaupun dititah kitu wae ge betah we naon sababna bener cepot karasa ku kuring nya kitu pembantuna nya mata kula ngarasa ibu-ibu bapak-bapak nu gaduh pembantu ulah sok hayang sangeunahna nitah ulah sok dikuras tanagana bae muliakeun naon sababna lamun urang eueuh eta moal mulia anjeun oge bener potnya bisa ngamuliakeun anjeun sareana pembantu imah jadi bersih seseuhan bararesi dahareun geus siapkeun nya bener urang dihina kade walaupun teu ngalawan tapi Allah keur bakal ngalawanana Allahu akbar malah bisa dibalik nu handap bisa di luhureun langit anu luhur bisa sandapeun bumi. Astagfirullah. Matak muliakeun lain pembantu atau membantu. Kudu namanya. Ari pembantu mah sakali tunjuk suku kunaon gitu kan. Ulang ngarasa urang nu loba duit kade. Da urang bisa sukses, urang bisa tenang hirup, urang tenang gawe, urang tenang ngajabat ku sabab di imah ieu pembantu. Nya bener. Bantuan. Matak muliakeun bantuan deh. Ya bare imah mun beunghar ieu. Bare imah, bare fasilitas anu keur selain sekudu gede. Ya tapi samampuna supaya jadi tenang hate. Reug-reug jiwana. Insyaallah lamun urang hade ngajalankeun eta di imah ge bakal aman sentosa. Alhamdulillah. Ya Allah. Hapunten dosa abdi sadaya. Tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah padada abdi sadaya. Disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.